Aing ieu sangu ti isuk teu dek we asak. Ampun, teuing ieu goblok anak hiji-hijina molor jeung molor we ti isuk. Mas Nur, hudang sia teh, teu kadeuleuh kitu panon poe geus caang. Ketang pan sare keneh. Mas Nur, rek hudang moal sia teh, bisu ku aing di banjur. Naon atuh mah cantik. Dede tunuh keneh ya cicing Isu keneh ieu. Isu keneh kehe sia, deuleuh panon poe geus nyangserikeun. Cicing mah lah tunuh keneh mah. Ayo kumprang kampreng we cicing lah isu keneh ieu bae lah. Tunuh keneh cicing. Hei, batu mah arusaha naon kahilir kagirang sia mah molor wae geuning. Ieu mah teu da isu keneh ieu mah santai we usaha mangkege usaha. Buru sia Mas Nur hudang. Naon atuh mah ngumak kamu kuenya. Ieu aing geus hudang ieu. Maksud aing teh hudang, kacai, gadag, tong ngajedog we digogobrok sia teh. Kabluk indung ngumak kamu kuy. Sebeungeut aing lah terus naon. Wah, aing mah masalah kacai emang kewe heula lah. Selina aing tunuh pisan. Bodo amat indung aing lah cerewet ge bodo amat teh aing lah. Ari si Mas Nur ka mana eueuh wae kacai teh? Moal ti karelep kitu. Ku aing dideuleuh ka balong. La ilaha illallah, tidak si beungeut kalah molor deui. Astagfirullahaladzim. Lain hudang. Pan tadi geus hudang mah. Tita kacai kalah pindah molor sia teh. Jadi jalma naon sia? Geus atuh mah ulah umak-amak teuing mah. Engke kagelisan mah atuh mal katingali mah. Emang mah geulis kitu jang? Geulis mah alhamdulillah atuh. Geulis atuh mah. Tapi lamun dinempok tidak sedotan. Terus tujuh geuning. Ke warung punten. Warung. Mang. Warung. Mangga. Pergi naon? Mana itu tukang warungna? Mese rokok jaji sabungkus. Oh, jaji. Ya. Ya, pakona sabaraha? Mang. Tante 20.000. 20.000 ya siap. Ke atasna. Ya. Duh, saya nu alit Teu aya eta salembar-lembarna. Aduh, da teu aya angsul lagi Da abi teu aya mung eta hungkul. Kadu salembar-lembarna eta hungkul. Kayak tuang melarian lo nya. Antosan mas kelap. Oh enggak. Tadi teh 20 nya Mohon. Hiji, 2, langsung nanti 30. Nah, siap. Nuhun nya. Mohon, mangga. Mohon. Mangga atuh nya. Mangga. Oh, ya tidak aya artosna receh ya? Oh aya. Aya ohon. Sanes tadi atuh. Kemudian abi mau ambil larian. Eta ka dieu nya, ieu 20.000 rokok teh nya. Ohon. Atur nuhun pisan nya. Nuhun nuhun nya. Mohon mangga. 20 itu teh 50 ka urang ka jero mau pulangna 30 asa duit aing ieu tadi euy alah aing nah bener kitu nya euy aduh aing asa aya lieuran ieu mah euy Anjing Dag, kunaon maneh Dag? Hah? Naon Nur? Ih, aing mah cager matak bisa ka dieu oge. Alhamdulillah. Sampai sakungkul gering. Aing mah teu nanya maneh cager, aing nanya teh keur naon maneh? Soranganan wae di dieu keur naon? Ya Allah aing geus siap mah. Pusing Nur. Aing ye. Yang. Ku naon ya?
Diajak ngawadul sia makalah ka mana karep. Ka mana karep sia mah diajak ngawadul teh. Tinggal aya aing tempo. Aduh halah aja ka anjing bulu kewekna anjing. Pulang guru di si eta mah lah. Ka mana karep ari sia kalah kana bulu kelek sagala rupa. Yang Geus atuh lah ieu aing. mah balong itu jual mah. Atau oh digadekeun. Ya, Nur. Awe urang ngagadekeun balong. Gede. Gua anjing. Wah, sertifikat. Serius? Hah? Serius? Balong anjing lain cimuntul goblok. Nah ka Cimuntur balong, ceng teh balong sia ngadekeun balong lin. Ya, Nur. Jadi awe urang teh heeh. Balong Balong. gede. Gede. Lega. Lega. Lega aya sabar hektar pokoknya eta balong pokoknya eta aya teh digadekeun heula da butuh duit main naik kawin jeung udeg. Oh nya? Hah? Bener. Anjing kawin anjing ih sok kira-kira aya tuh nu butuheun. Aing ieu kumaha ngomongna? Ya, kabeneran babaturan aing keur butuheun. Eta ek digadekeun sabaraha balongna eta nu awe maneh. Hah? Ek digadekeun sabaraha? Mau dijual digadein. Ya. Lah mong tanyakeun heula heuh. Kan udah gitu apa kudu euy teh ngaweangan kahapus udah. Ya. Tadi dari sabaraha eta balong gede. Hah? Anjing murah-murah teuing. Ya, ini kamu teh. Wah, murah gitu. Ya, ai butuh duit nama ngalima. 50 naon? Lain dijual pas. Cing aing. 50 naon? Kunyuk nek jual lepas naon sia teh? 50 juta. Bisa sertifikat. Nyaolah aing teu butuh. Ah, ya Nur, bawa jamana ka dia tuh kira-kira aya mah. Tah yang 50 juta hargana. Aing ngomong teu butuh nyambung. Ya, tapi aing hayang nempuh heula balongna. Di mana? Ah, anjing si Mas Nur. Teu percaya ka urang. Kek ku aing wang telepon jeung bajeng maneh heuh ka awewe urang heuh. Geus pokona mah sing percaya ka urang pokona mah. Heuh ngarti aing mah masalah percaya mah. Aing nu poso teh balongna di mana? Kan kudu apal aing balongna di mana. Hah? Balongna di mana? Samud sia teh. Ngomong tadi digade. Aing Sumpah Nur aing sia budak anjing aing ka kalieur. sia nu budak ngelin aing. Oh. Nah, aya apa balongna? Heeh. Tah Nur balongna gede nya. Ah sia goblok kanas didengekeun ku aing mah situ atuh kunyuk sia mah.